nawiskeun yen hiji bapak kalengitan jadi anak berat karasana. Cek paribasa sepuh kapungkur mah anu leuwih berat batang taneuh teh nyatana kanyaah indung anu ngandung bapak anu ngayuga kana janten anakna. Anu kaduana anu leuwih luhur batang langit nyatana kanyaah kadeudeuh kawelas jeung kaasih bapak indung kan jadi anak. Akang ngiring prihatin kali ku ayana salira di kantun ku tuang putra Raden Putra Abimanyu dina mangsana Baratayuda dinten katujuh. Raka Batara Abimanyu Yai Abimanyu anak ama wahate kemangsos mustika dipawenang Manyu amat sanggup kalengitan nu jadi anak kajeun teuing harapan musuh 1000 lawan salasa jeung tibatan kalengitan nu jadi anak Abimanyu Yai padengah Yai panuhun ulah runtag pangharapan ulah runtag kasumangatan aya anak ngeran tangtos berat karasana kalengitan janten putra namung di desa lirate satria panuhun ikhlaskeun ridokeun supados molongkung jalan kagedog ikhlaskeun seun saena Yai leres kasawan Kang Semar neme ikhlaskeun ridokeun margi satya manusia kagungan guratan takdir sewang-sewang anu janten titik tulis di ajali ari takdir teu bisa ditolak jeung teu bisa ngahaja dijemput Yai emut salira asa berat karasana raka tangtos kaulah teh lir ibarat kalengitan sabelah jiwa kaulah leres tangtos ya akang oge surti kana kaayaan namun panuhun emut ku salira anu kahijina dina mangsana Abimanyu di istrena jadi hiji satria nah dipasihan doa jeung restu Yai dipasihan Raka Batara tagening nah rai buat masihan doa restu Abimanyu dasarna nyaeta kanya akan dedeuh kawelas jeung kareueus bapa kanu jadi anak sae aya deui kajabi eta aya nama katumarimaan Yai salira masihan doa restu ka Abimanyu dina diri salira janji yen bakal tumarima ari tumarima teh nincakna nyatana barang anu teu pasti can pasti datangna naha amis naha pait naha senang naha tunggara Yai tahayana
anu kurai nuju karana pantenya eta katungkaraan leresun pangemuji abdi mah eta teh naon konsekuensi bahasa modern mah aya sebab aya akibat namun salira oge telepat masih handua restu katuang putra Abimanyu anu kadua na yai salira teh hiji satria tina sumpah kasatriaan salira geus kadalisan moal ngeclakeun cai soca sanajan sakumaha menang peristiwa tungkara lamun salira nangis jeung nangis atuh batal eta janji teh yai atuh sanes satria atuh eta mah sanes satria utama FSBR yai atuh eta yang yang aduh eta juragan Arjuna geus kitu deui wae geus merot udah sah henteu oge atuh kalengitan nu jadi anak eta berat karasaan karasa kuing kalengitan anak tapi anak ucing kageleng truk sedih na oge atuh sedih sakitnya tuh di sini pasti atuh kamu ya kalengitan anak marukana urang mah kumaha urang jerung nu awe mudah-mudahan kasumanggatana pulih deui da dihenteu-henteu oge juragan Arjuna teh wah peranna vital pisan penting pisan di Bratayuda teh komo Panawa gahan mudah-mudahan agan sing bangkit deui kasumangatan teh sumanget yang di mana nanya gati euy ayo dihadap di mana keur naraung di dinya euy ngariung nonton Persib nobar keur ngabalado dinya halo ieu euy mah di kamari curik di urun-urun dewek kalengitan menjadi dunungan atuh aluh juragan Abimanyu teh katsida bageurna ka dewek mus ngirim udud atuh tah ditah teh jeung buruhna juragan Abimanyu wasu eta na we dewek mah euy berehan pisan persis we Abah Haji Rosad kitu-kitu teh bageuran aduh yang eta kababe kitu cik alungkeun ronginong mah hiji ka dieu ranginang opak maka dia keun kitu teng-teng aya panto itu tuh panca sorangan we gradu anjung kelerna itu aduh juragan panganglaan nepi ka leuleus liat kitu karunya tinggal mudah-mudahan doa ti hareng mah sing enggal sumanget deui ajak ngabaso geura euy cek hareng kitu ngabaso di pelih kidul asal pangmayarkeun kitu yeuy Raka Batara yeuy kumaha yeuy kaula rek mulut pitulung ka salira mulut pitulung ka nyiwit kulit moncorot geti kumaha yai cobi mudah-mudahan akan tiasa ngapantos supados kasumangatan rayi tiasa kaubaran leres kaula mulut pitulung supados pangningalkeun naon pangningalikeun tina okan sangkala luhung pangnoongkeun ubar naon anu bisa nyageurkeun jelema atawa ngahirupkeun jelema nu geus paeh sok sanajan ngaliwatan hese capek susah payah mentas gunung jeung lautan moal burung ditetunan ku kaula Raka Batara
ngahirupkeun manusia nu parantos di lagunya. Dawuh timalan kumaha Raka Batara. Hapunten Nyai. Ti samet Bratayuda ka dieu akang parantos teu nyepeng parabot. Ogan sangkala luhung parantos dirawatan ku para dewata juga sangat nurumanten payarobaya. Saprak Bratayuda ngawitan akang tos teu nyepeng ogan sangkala luhung. Teu nyepeng parabot hapunten Nyai rupina akang moal tiasa ngadunan sakumaha pamunut rai. Atuh ari kitu Raka Batara kumaha? Panyageurkeun Abimanyu ku Kembang Cangkok Wijaya Kusuma Kembang Cangkok Wijaya Mawar. Akang namanya Nyai. Sadaya parabot akang anu dicakal ku akang. Parantos dirawatan ku para dewata. Dicanaku para dewata. Kembang Cangkok Wijaya Kusuma, Kembang Cangkok Wijaya Mawar, ogan sangkala luhung parantos dirawatan ku dewa. Akang teu tiasa hapunten Nyai. Atuh ari kitu mah jajak kaula ngadeuheus ka Eyang Otipati Maha Batara Guru Supados nagih janji ka para Panawa. Maksana janji anu mana? Kapungkur kantos para dewata janji sakur. Pandawa aya kahayang, Pandawa aya pangabutuh, Pandawa aya kasusah, kanyeri katunggara, kararepot mangga ngadeuheus ka dewa moal burung ditedunan. Tah ayeuna kaula rek nagih janji para dewata sugan jeung sugan Abimanyu anak kaula hirup deui Raka Batara. Yai panah emu salira dina mangsana Bratayuda ari Brata teh Bratayuda perang suci. Ari perang suci teh nyatana hasil tina pagawean. Sakali salah tetap salah. Sakali bener tetap bener. Aya hukum alam di dia hukum karma kasebutna. Kadua perkara. Para dewata sadayana aya anu aya di tatar sawarga moal tiasa nulungan Yai. Margi eta janji berlaku teh di satu acan Bratayuda. Ngawitan Bratayuda karieu mah teu aya janji. Margi kawasana dewa aya watesna. Bisana dewa aya watesna. Kawasa aya nu ngawasakeun, bisa aya nu ngabisakeun. Sakti oge aya nu nyaktikeun. Tadi dia tuang putra Abimanyu moal tiasa mulih deui ka alam dunya. Lereseun aya dina katerangan eta teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asa ti Allah mulang deui ka Allah. Leres ka sauran Kakang Semar tah kitu Yai. Raka Batara Yai. Jadi dewa teu bisa mantuan samet Bratayuda ka dieu. Memang dewa teu tiasa mantuan Yai. Asa pasalia jeung pamendak kaula. Maksana pasalia kumaha ari Yai? Kaula teu nginyeum panon ningali. Kaula ngarasakeun teu nginyeum hate jeung pikiran. Ti saprak Bratayuda ka dieu kaula dibantuan ku salira Batara Kresna. Tapi ceuk anjeun bieu dewa teu bisa nulungan, teu bisa mantuan kapada wa saprak Bratayuda dikawitan. Memang gitu. Tah ayeuna kaula rek nanya, ari maneh dewa lain? Ayana
ke heula ye montong nyarita Kresna Sobi ulah. jawab heula ke heula yai maneh dewa lain eta pertanyaan kaula ka anjeun mah Kresna ke heula yai ke heula akang teh jempe Kresna lamun ceuk anjeun tadi nyarita dewa teu bisa mantuan saprak tayuda ngawitan tas samat kiwari nepi ka engke jaga kaula satujuh turunan maot kaula moal nganggap anjeun dulur deui Kresna luntur dulur laas baraya timbul musuh anu tangguh baheula loro-loro ning tunggal Kresna jeung Arjuna lir ibarat gula jeung amisna kembang jeung sarina Bisa dipisah. tapi ayeuna ningali kalakuan anjeun licik model kitu mumul mantuan kaula mumul ngajait Abimanyu pecah hubungan antara Kresna jeung Arjuna aduh keheula nyanyi keheula ulah waka kaburu nafsu yai Kresna lamun anjeun bener titising Wisnu coba bandingkeun ilmu anjeun jeung kaula manusia biasa satu tasna berat ayeuna urang pada tangtukeun mana anu leuwih sakti antara Kresna jeung Arjuna wani apa henteu ke heula yai wani apa henteu ke heula yai wani apa henteu ke heula ulah kaburu nafsu yai setiap manusia kaburu nafsu kan itu nak bakal kanuhum yai jempe Kresna saprak ayeuna kaula jeung dulur-dulur kaula Kakang Yudhistira Kakang Bima jeung Nakula oge sadewa moal percaya deui ka anjeun ke dina mangsana Kresna gugah salira milih akang antara dua pilihan antara akang pribadi anu tanpa senjata anu kaduana prajurit anu lobana 10.000 prajurit lengkap komplit tameng jeung senjatana yai milih akang hartina yai teh percaya ka akang baheula eta son bener ceuk anjeun ari kaduhung mah tarati heula tapi paneuli datangna tah ayeuna kaduhung kaula milih anjeun Kresna jai ada apa ribut-ribut Rame ulah. ada tinju aduh ada masalih nepi ka kitu-kituna nepi ka guntreng kitu adik jeung lanceuk jiga kuring atuh antara dawala jeung cepot sapapait sama manis marukana kuring boga 5.000 si cepot mah nginjem kawing kasbon si cepot mah mun si cepot boga 5.000 kuring teu boga duit si eta mah meditna kasida lain sapapait sama manis teh ari sugan teh kitu sapapait sama manis pahit-pahit manis-manis aduh nepi ka kitu agan atuh keur mah ieu teh situasi jeung kondisi teh keur sedih ayeuna garelut di jero kemah kumaha mun aing mah gelut teh di ring atuh ieu mah di kemah deui jiga kuring atuh baheula gelut jeung si cepot di walungan galungan atuh marukana Kumaha teh? wah marukana dipisahkeun oge ku lauk emas lauk jair kabeh misahkeun eueuh nu mampu marebutkeun tukang pais deuleu da geulis atuh tukang pais aduh nepi ka kitu aduh keur magarelut di jero kata mah di luar garandeng teh si kunyuh teh Kresna sok sanajan kaula teu bisa
mundut pitulung kanu jadi lanceuk tapi ayeuna kaula geus guguru ka saban wiku diajar ka saban panita nyucruk ilmu anu luhur neang pangabisa anu luhur kaula geus tapi kana raga misakeun raga badag jeung wujud lembut apa dikira kaula teu bisa ngahirupkeun api manyu dina mangsana abi manyu geus gugur kaula bisa kasna kaula bakal najujuk arwah api manyu anak kaula urang bawa di alam dunya moal tiasa yai sakali mau tetep mau sakali gugur tetep gugur hasil tina pagawean kade ulah kalengkahan Gusti anu Maha Suci ulah kufur salira teh ulah ngalawan kodrat cicing tresna anjeun teh musuh di jero simut cicing kaula bakal metu raga misakeun raga badag jeung wujud lembut pinasti kersayang doang para Arjuna maturaga soca dikantungkeun paningalina lamai dikantungkeun lisana cepil dikantungkeun pangdangeuna pangambung dikantungkeun angseuna mungkalih anu mertih kana murah asihna Abimanyu unyuk sumangga kaula pun Abimanyu nyangakeun semah pangamaktos ka unyuk salira ditarima manyu anak hula apih manyu ayu urang balik ka alam dunya manyu amat teh sono ka maneh inu maneh teu inget di bumi alam pon kitu pamajikan maneh abdi manyu nyi utari anu keur ka kandungan amat teu sanggup boga incu eueuh bapaan manyu hayu urang balik manyu wayahna sing nyaah ka kulawarga sore bulah janten penuh salah saponya kitulah janten luka kaulah di mangsana kiwari parantos maut sampurna istilahna mulang ke alam nirwana gugur di medan tempur perlayar di medan danalaga mati di medan jurit ngabela masyarakat ngabela bangsa jeung negara kena ku paribasa maut ninggalkeun belang gajah paeh ninggalkeun gading manusia maut ninggalkeun jasa ayeuna kiwari putra panjenengan parantos maut sampurna kari-kari diajak deui dibawa ke alam dunya alam marcapada alam panah piraku kaula teh nyalahan takdir anu parantos ditantukeun ku pangeran mangga galih ku ama manyu maneh mah generasi ngora manyu masih keneh panjang lengkah ama mah geus seureut deuleu pondok lengkah maneh malobah keneh kapanasarankeun teu nanaon ama gantina maneh hirup ama paeh teu nanaon teu jadi halangan asal kahiji indung maneh gering nangtung ngalang layung katamah pamajikan maneh sing nyaah ka kulawarga manyu hayu urang balik manyu moal tiasa Kanjeng Rama saya nama salira we anu mulih ka alam dunya margi salira masalah sawios Pandawa anu nangtoskeun kamerdekaan nagara Amarta piraku salira tega ningali perjuangan para prajurit anu mati ngapepengkang di medan Danalaga loba budak anu jadi budak yatim ditinggalkeun ku jadi bapana loba istri anu
dirana ditinggalkeun ku carogena ngabelaan Panawa namun kari-kari parantos nincak karandapan ku diri ramak panjenengan salira teu nampi kana takdir teu tumarimah kana kadar ti pangeran eta awon rupi nama sayana salira anu mulih mangga wilujeng matos ka Kanjeng Ibu anu ngandung Bapa anu ngayuga sarana deui kaula tinjungkeun di hapunten samukawis kalepatan salami hirup margi hiji manusia moal katumrapan pangampura pangeran lamun seug upama eta manusia teu acan nyanang pangampura ti ibu sareng ti rama sasat indung anu ngandung Bapa anu ngayuga tenrupina kaula moal tiasa Kanjeng Rama nyangakeun sadaya-daya bieu si laing nyarita papinter-pinter jeung aing tah ayeuna sia papinter-pinter jeung aing kunyuk sia kalah kagede hulu sia kalakah nepak nada aing pinter sia teh abang pinter di mana-mana jelema pinter kadituna bakal kabalinger kunyuk sia kapinteran batur abong boga pangkat abong boga jabatan sia teh terus nyapirakeun ka batur ngaremehkeun lah abong boga titel nah sia dibere titel kabataraan teh peda sia boga sifat sombong nah sia dibere pangkat kabataraan eueuh deui nu aya di dunya nya kabataraan iwal ti sia nah harek dipake sombong ku si laing pake gede hulu nah harek dipake adik ku si laing nyangakeun sadaya-daya kalakah di aku kunyuk sia teh nyangakeun sadaya-daya dengekeun hiji pamimpin si laing teh ngabogaan dua titel kahiji titel kabataraan kadua pamimpin di Dwarwati atawa jeung kalamanik sia teh raja tah ayeuna si laing make ilmu sia bisa teh sia kawasa teh dikawasakeun lain menang sia sorangan tapi aya dat anu maha kawasa anu leuwih luhur di atas langit ada langit sia aing ngomong kieu payus sabab aing mah rakyat kadaulatan sapinuhna aya di leungeun aing tah leungeun rakyat si laing mah eta pangkat eta jabatan ngan ukur titipan sia mangan ukur wakil aing mah rakyat mah rek nepi ka irah oge pamimpin bupati jeung wakil bupati luhur keneh bupati presiden jeung wakil presiden luhur keneh presiden ayeuna rakyat jeung wakil rakyat luhur mana luhur rakyat ih sia aing ngarti banyak ulah wajibna hiji pamimpin nyaah deudeuh karahayat lain nepak dada lain umaku eta teh kabobodo teh nyok kasamaran tinggal siana weureuh teuing kudunya kunyuk sia oh karayat ubud dunya teh nu kitu
Jadi hiji pamimpin teh kudu merakyat. Lainnya pirakeun ka rakyat tapi kudu aya kesetaraan jeung rakyat. Eta lah. Kudu DPDP hanap asor sia teh. Tawado lah. Ai. Ieu teh aing ngambek ngan satengahna. Mun pinuh sadik itu. Aing sia. Di kitu aing sia. Kaharti kahartos sadaya-daya. Ieu mah dewek teh nyaah ka silaing. Silaing teh pamimpin aing, rakyat nyaah ka silaing selaku pamimpin. Asa manglebarkeun hiji pamimpin teu bisa ngokolakeun basana sia. Hah? Nyangakeun sadaya-daya. Pek ieu mah rek ditarima ku silaing hempek. Lamun teu ditarima atawa sia punung jor teuing. Ngan sia eta pangkat dicabut ku aing kunyuk sia. Digubrageun sia bae. Nampi kaulah teh lepat. Heuh, ari rumah sama syukur rumah sama. Ari narimakeun mah syukur. Sing inget, rakyat butuh hiji pamimpin lain anu pinter tapi anu cerdas. Satia pinter paurna kabalinger. Sabab anu pinter mah usahana. Anu bodoh. Tapi anu cerdas kadituna bakal berkualitas. Bisa ngeuyeuh dayeuh ngolah nagara. Bujang-bujang batur tah dirina sorangan hatena diurus. Teu henteu sudon ka batur. Liring dumadi sareng ka saparipolah nincak dina hukum aturan agama jeung dari agama eta pamimpin. Eta bapak aing. Kaharti ku silaing. Kahartos nyangakeun sadaya-daya rumaos kaulah teh lepat kalangkungan. Heuh sakitu we ti dewe. Ieu mah ngan ukur pepelin pepeujeuh panggeuing ati ti dewek laku rakyat. Kanyaah ti rakyat teh hiji pamimpin. Lain nyarekan kieu teh lain ngahina. Pan ayeuna mah aya undang-undangna ngahina pamimpin di penjara kunyuk teh sia. Nah, hanyeun aturan teh kalah. Kitu. Rek kumaha aspirasi rakyat katepikeun lamun pamimpinna perasa peka teuing. Baper teuing ceuk paribasa zaman kiwari mah. Nitip eta nyangakeun sadaya-daya. Heuh. Kaduana dewek nitip. Arjuna ulah leupas tina pangaping pangjaring.